Awas nyai, akang naik nyangkeun si Neng. Nek nyangkeun si Neng atau nek nyangkeun salakina? Terus kumaha nabe akang mah, nyai? Tebkeun burung huluna. Ulah kitu Kang, kitu-kitu ge eta mah boga jurus. Jurus nanti aya. Jurus molor kudu si disebor make ci termos. Jelema kitu mendingan ikan pipir parah dengan bayawa. Maldaikeun bayawa ge ka si eta mah. Gunanya. Aya ge manehna nu beukeun ka bayawa. Astagfirullah. Munah orang eta daging bayawa. Dan akang beuki ka daging bayawa. Ulah kan daging bayawa, daging per gebut emang beak digayaman ku si akang. Ih, ting tore. Wajah hayu paling wasin Neng. Aneh ama karena jelema tadi yang Aneh kunaon teh doang luka sambet arai bandeng teh jelema. geus hebel meureun tebalik ka lembur jadi poho. Ho geus 17 tahun cenah ge marantau di Bangka. Bangka teh jelema doang kitu lah marantau nu diinget ka anak pamajikan. Daripada ngajedog bae di imah balik ka bos cenah imah neuleuna ge. Terus aku udah nurutan jelema eta kitu marantau belasan tahun teu balik-balik. Kalebatan Bang Toib. Atuh teh sugan ke balik mau duit sakarung. Mun aman nu aya ge mau panjikan anyar daekeun. Nah jaboloon. Ya akang aya katanya ya. Di gerobak ieu lah jelema na keur ngalapan gerobak bae. Ah, salaki si Neng eta sok ngideri ari keur daekeun mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang kamarin aja mah. Kalawang pipir bae Kang. Moal kadengean ku ceuli si eta mah pacolean ieu. Amat dengerin awak kiang heh. Deng lah alasan di bae ngomong bae sangkeuk dagang gitu. Hehe, nyawan heh. Kitulah kumaha jadi jelema sugihna nyer duit bae ge sangheuk. Aya kene ieu meureun yang jeung jajan mah lain. Eueuh angeun aya 15.000 deui. Atuh cukup tage ya jeung jajan anak mah. Cukup sabar dicerikan tage. Oh, dasarna ulah diajapan teh jari bukaan. Kanu jadi pamajikan ge ripuh ngabagi-bagi duitna. Duit setik dibuka bagi, nyajeng jajan anak, nyajeng dapur ripuh beh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah bapak sebel amat cepanggih. Mohon, iya anak akang. Nya, Ari mana nana anjir masa sakelong dibawa ka dieu. Sesakerong di bunga terung. Mun dia teh nyawa aing saha? Bedakeun nyai. heh kolot ka poe ieu salaki emak mito hadiah. Nan ya? Heeh, bapak neng eta benar tahu karas balik. Kiraku gue eta nu cegahan aja tadi hareup mah. Kiraku ada cuma bapak neng. Oh, jadi dia minantu aing. Atuh kapan dia kasopan santuna sakali kumaha ditanyaan ku kolot? Hampura Pak, abi teh apa mun bapak eta mitoha abi? Minta hampura dia kolot ka poe. Ari tadi nan mak cek abi ngomong minta hampura. Heh, dia kereng amat. Nam sok kitu bae tah aing ngomong ka nyai, pak urut beuheung bae. Atuh ha Kang, sok kauruhan meni nyeri ka hulu angen. Mak ulah sok lopai, kudu sok manus sekarang bakal batu cingker ah. Wajah hayu pak asup heula. Apa ayo Pak mending asup heula heh. Kita asup dia ngajogrok di lawang.